Benernya penyesalan mah datang sok di akhir. Nah bisanya orang gagabah jeung anehna orang kalah galau kieu gara-gara diputuskan. Kan geus biasa oge. Atau orang beneran resep kasih eta. Parah ieu mah, lamun kitu aing nyesel pisan nyanyakeun manehna. Aya budak ngaranna Oon, adipek teh budak si Bibi. Bro, aya naon beungeut ditekuk ciga surabi. Soratoa meuni tarik, meuni nyeredet kana hate. Urang cicing ngaulang tarik, ngahulkeun masalah hate. Rah, maneh kunaon? Putus jeung ci eta. Ram, kada tong hila pencing urang kerja kelompok di Bumi Alaya jam 9. Ana oge sia. Galang, bener mana lang? Putus jeung kabogohan nu kamari, Bu. Maneh mah da kitu ka mah teh geus diuk. Bu, eta si galang naon? Putus mana yang kabogohna teuing tempo we beungeut ta cemberut? Hah? Putus? Kunaon? Tuh tempo we jiga nama si eta teh sok deket ka awewe, matakna diputuskeun ku kabogohna. Da katingali nama Patia, sabenerna nama Bukarya, katingali nama Satya, padahal asli nama Buaya. Kamari si galang bener putus. Heeh kan tia nya ti isu keneh geus galau geus cicingan jiga jelema diputuskeun kumaha? Kan kamari mah jadi teh nyaho. Emang putus gara-gara naon? Ada si galang mah kitu ka awewe teh. Geus lah urang ngomong ka si galang kerja teh aya. Oh, da maneh tau fotoan mah. Iya, udah tuh. Iya budak karek daratang. Balik di mana li lalat deui? Codean ieu heula. Ayo mana non mama nu? Bae we. Kenapa mana? Kabar udah kan ditungguan teh karek. Ampura barudak. Eta nu kurang kata-katana. Nya tinggal ditambah. Galang, urang ngahulang wae lain mantuan. Eta model kamari putus. Naon atuh teu? Ya, nya galang. Meuli baso di Mangga 2 tong hilap meuli es campurna. Mun maneh wani ngadua kudu wani narima resikona. Naon da urang mah tanggal 2, situ nawe anu baperang. Atuh maneh mah ka awewe teh. Lamun tepang jeung Teh Iis, salam ti putra Pak Asep. Lamun tepang jeung nu geulis, salam abi ti putra nu kasep. Entos ayeuna mah hayu urang nyiar jamu ameh pagi jeung si Dado hayu urang nyiar emu ameh teh di bobodo. Nya rahayu si galang mah ongko bobogohan hayang langgeng tapi aya macan di tengah leuweung-leuweungna di Cipaganti. Lamun bobogohan hayang langgeng kudu boga pangarti. Galang, mun ngadu manuk Japati, ngaduna di Cipaganti. Mun anjeun bisa mere pangarti, pasti anjeun bakal dipingarti. Heeh sih, sebenarnya urang nu salah. Urang teh apal bakal kaos kieu. Pamitina ge urang biasa wae. Tapi pas kamari kaci panas meuli gitar. Hate urang panas nempo si eta dua kabogoh anyar. Jadi ayeuna urang kudu kumaha? Geus ayeuna mah jika ditu geraman tahan pura. Lamun maneh bogoh keneh sok cobaan ajak balikan di hampura atau henteu nama kumaha engke. Penting mah aya niat heula. Alika abi di bayinya ada. Alika, urang minta hampurannya. Urang janji moal kawas kieu deui. Ya terus urang kudu kumaha? Pokona mah ayeuna urang hayang maneh jadi babaturan urang deui. Sanajan urang jeung maneh teu bisa jiga baheula.
Ngelongkan no kamera anjing. Kan ada Surat anjing mah masuk itu nu can naon. surat tua mau ditarik. Tuh dah anjing siapa teh usah sawe teuing goblok. Tong hilap. Tong hilap anjing urang kerja ke om. Mulai hilap anjing. Putus? Heeh. Kumaha mah eta? Abel lamunan amel. Tadi tembrongan. Gampang gitu. Heeh. Apa nih? Hiji dua tilu. Putus. Naon atuh? Aya macan di tengah leuweung. Alia.